kempel deui dina kayaan sehat walafiat. Nah, abdi jeung kelompok abdi di kelompok 5 bade ngabacakeun sajak nu berjudul sawah. Saacan ngabacakeun abdi jeung kelompok abdi rek mengenalkeun diri heula. Abdi Selvi, abdi Raisa, Abi Gusmaya, nami abdi Faira, patos abdi Intan. Saterasna kelompok abdi rek ngabacakeun sajak nu berjudul sawah. Sawah karya Sayun keprak deui piit ngawi usum subuh Meber jangjang hirup majang Nyai Sri hias emas. Dihitung layung, dihitung jangan. keprak deui Diranggon emok di demo bawana parancah tambah. Sekian di kelompok abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.